illallah Muhammadur Rasulullah. Kompak di jero. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam pola jalma lamun panggih bulan puasa, komodina waktu buka sagala di ayah-ayah, kolak cau SK lapa, goreng tahu bala-bala, cangkalenge kudu ayah, sambal saus jangan lupa. Gitu lain, masuk gitu, masuk gitu. Oh kan kabeh kurang, ya terus kabeh urang. Dah harun ge kabeh pinuh dina meja, dienca sampai ke kakak tuh di dahar kabeh itu nyesa. Itu. Nah bila mana eta sok adat istiadat kurang bila mana bulan Ramadan. Anu padahal hadirin rahimakumullah, ya urang alhamdulillah bahkan urang kapenting bu malam kasabraha, malam ke-15 sok biasana di dia lamun malam ke-15 sok naon nisfu Sya'ban eta nisfu sabar sok maca naon sabaraha kali tuh berarti sarua bae di ditu maca yasin 3 kali, di dieu maca yasin 3 kali. Eta teh sadayana demi cinta urang kana bulan Ramadan. Sebab cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farraha biduhunir Ramadan haramallahu jasadahu ala nirad. Saha-saha jelema anu bungah nyambut dina bulan Ramadan haramallahu jasadahu ala nirad, maka diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jasadna eta jelema pikeun asup neraka. Alhamdulillah kurang dia mah demi cinta karena bulan Ramadan di kulamah lamun rajaban nya rajaban bae, lamun rawahan mah nya biasa bae, paling ngariung bapak-bapak paling biasa bae di kulamah. Tapi alhamdulillah antusias kurang kampung Ciakar mah nya rajaban dihijikeun dobel jeung rawahan. Dahsyat kula nanya karena ka Ustad Udi cek kula eta kompak amat urang ditu sampai ke ngayakeun rajaban ge dihijikeun jeung rewahan. Atuh cenah alhamdulillah kiai ieu mah pangaruh cenah nan sebabna ieu cenah acara kerajaban dipending eureun heula dihijikeun kana rewahan supaya naon, supaya leuwih meriah, supaya leuwih mantep. Nan sebabna cenah keur dana-dana kerajaban eta teu dipake dihijikeun jeung rewahan lain deui. Rewahan alhamdulillah kerajaban menang 10 juta untuk dipakai jandek nyambut bulan Ramadan. Disalar deui kabeh dia menang 10 juta. Jadi cenah kami alhamdulillah dia menang danana 20 juta. Cek ka Ustad Udi lanjut cek pula eta manehkeun meriahna ka Ustad Udi eta macan kerajaban nah tanus disebut dihijikeunna jabrah nanya manehkeun meriahna sampai ke dana 20 juta. Oh eta teh cenah kiai eueuh deui teu dipake naon tenda moal nyewa naon moal nyewa ngadukun anak salon doang pake nyewa 2 juta eta mun 12 juta supaya naon, supaya jamu tukang ceramah aja ini sudah gitu lah. Akur tuh bu, awas lamun akur kudu setuju itu. Nah
hadirin rahimakumullah, berarti orang di dieu eta semata-mata orang takdiman wa takriman kana bulan Ramadan. Ari anjuran Ramadan bu hadirin rahimakumullah, sok kebiasaan orang di bulan Ramadan sok naon? Tadarus Al-Quran osok, tadarus Al-Quran osok. Osok tadarus Al-Quran benar. Osok maca Quran osok. Osok maca Quran. Benar bu. Coba bapak-bapak osok maca Quran. Osok kau Ustaz dulu jadi osoknya. Mun urang misalnya bulan Ramadan itu osok maca Al-Quran. Osok ngadar. Ayat ini anu tahfidz Quran ayat. Ayat teh. Cing lamun ibu bener-bener osok ngaderes ditanya kukula ibu-ibu osok ngaderes bapak-bapak osok ngaderes kabehan osok ngadar kaula kuari nek ngayakeun ulangan kira-kira ibu-ibu jeung bapak-bapak pinteran mana tanya siap bos siap ibu cinta Ramadan atuh kudu siap lamun cinta Ramadan siap bu siap sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Teruskan bu. Kada kasurian. Taluk. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, berarti ibu-ibu jeung bapak-bapak masih kosong-kosong kene. Wah, satu-satu. Kuari tinggal bapak-bapak deui. Siap. Aya ka Ustaz di dia urang. Coba kiaina ya. Kiaina ya nu tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap kau deh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pinteran mana, Bu? Pinteran mana? Menang cek bapak-bapak. Teuing kumaha bae nu ceramah. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, urang kudina bulan Ramadan etah kudu ngalobakeun maca Al-Qur'an. Sebab sakumaha dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baraca ku orang kabeh Al-Qur'an, maka Al-Quran bakal datang di yaumil kiamah syafi'an li ashabihi, bakal nyalametkeun kana jelema-jelema anu sok rajin maca Al-Qur'an. Urang siakar lamun rajin maca Al-Qur'an bakal disalametkeun. Urang mana bege lamun rajin ngadres kana eta Al-Qur'an bakal salamet, bakal babarengan di surga Allah jeung Al-Qur'an. Siap maca Al-Qur'an, siap. Cing ari Al-Qur'an aya sabaraha juz, Bu? Aya sabaraha? Ayat sabaraha juz? Ayat 30. Awas lain juz lain. Juz gitu. Juz cekol marah. Aneh aing 10 juz juz gitu. Kau salah ngomong, enggak usah. Kenapa selalu minta? Nah, kudu dikumahakeun cenah eta Bu Al-Qur'an. Sing emot hadirin rahimakumullah, Al-Qur'an eta ayat 3 anu kedah dipigawe kurang. Anu pertama Al-Qur'an engke dina bulan Ramadan maupun dina sehari-hari kurang nyaeta anu pertama kudu Iqra. Nah Iqra kudu dibaca ulah ngajikeun geus ngaji diingkeun berarti kudu dibaca kudu nu hade eta maca Al-Qur'an. Alhamdulillah Bu, lamun urang inget kana masa lalu baheula cek kolot teh mah samemeh listrik datang ka kampung-kampung, samemeh listrik datang ka unggal pelosok, maka anu maca Quran eta sok rame diamben-amben leras. Tapi di zaman kuari mah rada kurang pati eta hadirin rahimakumullah karena anu diomeana HP.
coba lamun inget kurang ke zaman baheula mah eta maca Al-Qur'an beuh eta diamben-amben sok sanajan lain listrik make lampu tot lampu totok eta budak leutik rame alif jare i alif jabar a alif jare i alif pase u B jabar ba B jare bi B pase bu B jabar ba B jare bi B pase bu T jabar ta kabeh ge apal eta mah pendek ya apal alif jabar a alif jare i alif pase u a B jabar ba B jare bi B pase bu T jabar ta coba kuari kukula nek dibere anu panjang B jabar ba F jabar fa dal iya jare di ya jabar ya ka pase ku mim jare mi sin tanwin jabar san hiji kan apa maneh tulisan coba bener tante balikan deui B jabar ba F jabar fa dalia jare di ya jabar ya ka paseku mim jare mi sin tanwin jabar san hiji kon apa dia ayah benar ayah kumisah gitu mesti salah bu. Nah jadi urangnya eta dina Al-Quran eta anu pertama kudu diikro nang eta diikro kudu dibaca hadirin rahimakumullah itu komo anak-anak urangan zaman kuari mah lain doang gitu punya zaman kuari mah make ikro metode ikro a ba na ma sa ya na hiji ke nama saya ya na tengok bisa percaya main aing sok makan itu inget bet kan eta nama saya Yana sabodo cueng pengarang namun si Yana gitu hadirin rahimakumullah eta mah di zaman kuari coba di zaman baheula mah indah karasana sok sanajan lampuna lampu tot demi ngamalkeun Al-Qur'an anu pertama nyaeta Iqra anu kadua hadirin rahimakumullah Al-Qur'an kudu diumahakeun kurang anu kadua nyaeta Al-Qur'an eta kudu diiklamkeun nang diilamkeun Al-Qur'an dikanyahokeun hadirin rahimakumullah maca Quran eta ngan ulah ukur bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar lain kitu bae kudu dikanyahokeun kurang qul huwallahu ahad qul ucapkeun ku anjeun sanyana Allah eta anu maha tunggal Allahus somad aya deui urang nejapikeun ka saha ngagugur iwal ti ka Gusti Allah eueuh deui anu dimaksud urang iwal ti Gusti Allah eueuh deui anu dipenta pitulung ngagugur Gusti Allah kitu hadirin rahimakumullah hartikeun ku urang eta bacaan-bacaan Al-Qur'an osok kitu Bu osok kitu osok macana mah ngartikeun mah henteu enca Nah, hiji nyata anu kadua nyata iklam. Anu nomor katilu Al-Qur'an kudu dihukumahakeun hadirin rahimakumullah. Aduh, ieu salon engap Bu. Tadi beredah pada menit tapi itu. Jadi jampean dong di salon aja. Anu nomor kadua hadirin rahimakumullah. Saya jabi orang dina maca Al-Qur'an eta kudu diifal. Nah diifal eta kudu dipigaw.
Nah tuang urang kuari nyeta urang dina bulan ayeuna bulan Rajab dihijikeun jeung bulan Rawah nyeta jabrah teh dina Al-Qur'an eta aya aqimus sholat dirikeun sholat hadirin rahimakumullah berarti Allah marentah ka urang kita sholat tah eta Al-Qur'an marentah dina sholat berarti if'al kudu dipigaw digawe ku urang eta sagala anu dina Al-Qur'an ata nabi ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalalabihin cek Kanjeng Rasul cek Allah teh kana Kanjeng Rasul ya ayyuhan nabi he eling-eling para nabi kulli azwajika bejakeun kana pamajikan aranjeun kabeh wa banatika jeung kana anak-anak bikang anjeun kabeh kitu nya kita make jilbab tah berarti eta teh make jilbab parentah Al-Qur'an hadirin rahimakumullah berarti kudu ku urang dipigawe make jilbab eta hukumna wajib berarti Al-Qur'an marentah didingat tita nutupan aor aurat hadirin rahimakumullah alhamdulillah urang dieu mah kabehan ge make tiung urang dieu mah kabehan ge make jilbab alhamdulillah pangajian make jilbab ka pasar make kondangan make beli baju make cinter tadi ibu tah itu beli baju mah make duit lain make jilbab alhamdulillah ngan ayah hadirin rahimakumullah anu sok dipopohokeun ku ibu-ibu eta telok nutupan aurat bila mana ibu-ibu nyusuan nah bener teh dege urang ka mamana ge urang eueuh ka isin lamun anak geus ceurik hayang kabehan ge eueuh ka isin lamun anak geus hayang judulna mah demi cinta kanu jadi anaknya urang aya sok dipopohokeun susu urang ngabeledeh bae kadeuleu ku batur meus mun gagah eta susuna gitu pugu jamu air jamu peletok susu air dipancong pewal di buludah beledeh mos mun bagus pentil susuna pugu sadaya sini kacapi coba di beledeh urang hayo urang mah keur pangajian nyusu di pasar di jalan di WC ngisi aneh kurosa aing di WC gini kusuan wae karak manggih ibu-ibu orang di lain nah jadi hadirin rahimakumullah tutupan aurat kata Nabi hadirin rahimakumullah cek Al-Qur'an fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah cek Al-Qur'an marentahkeun ciri nabi kang anu soleh eta qanitatun hafidhatun bikang anu soleh eta cek Al-Qur'an kudu nurut kanu jadi salaki kudu nurut kanu jadi salaki mah eta teh parentah Al-Qur'an hadirin nurut kasalaki perintah Al-Qur'an lain nah berarti eta nurut kasalaki kudu dipigawe sebagian tina naon tina if'al fungsi daripada Al-Qur'an ibu sok nurut kana salaki sok lamun diparentah ku salaki kudu nur cek salaki nanti neng anu gelis anu pinter coba kakak pangcandakeun acuk nurut datang salaki nanti pagawean jauh di dieu mah loba sawah di dieu mah loba kebon datang eta salakinya beri kudemel teh nya mawa pacul mawa koren datang di sawah kedekil disambut kurang karena eta teh parentah Al-Qur'an
Al-Quran ditanya kurang kakak ayeuna nembe dongkap di sawah mana tin capena neng mugi kajal kalebetkeun jalmi anu soleha sebagai istri kakak kinten-kinten kakak teh hoyong naon tanya tas salaki masuk gitu pak sama jika rasa aku sorangan orang dia mana jujur kakak mah orang dia mah terus terang anu jujur berarti orang dia calon surga kabeh itu karena jujur terus terang baik ceramah yang di mana karena mani orang dia jujur benar datang salah kitanya ka bade naon lah kakak mah cenah ngaranna geus kedewul tedekna naon kakak mah bade calik bae di kursi gek di kursi mana teh salakina kinten-kinten cenah kakak bade naon lah kakak mah cenah ieu ngaranna ge tos capek bade ngaleuweut bae laju cenah bade naon ngaleutna ciherang bae laduna mah eta salakina nginum bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin neng nikmat cenah ieu cai herang ku seger-seger teuing komo lamun tah mah cai naci susu nah meureun seger panas-panas nya deukeut kana waktu asar nginum ki susu ieu doang mah seueuh neng cenah apa eta wah Ustaz Udin teu ngartikeun aing mentang-mentang kana soulmate di main gaya ciherang bos tadi aneh tidak aku terkadang dia pakai sound system nah hadirin rahimakumullah kudu nurut kanu jadi salaki kudu nurut sok sanajan eta salaki urang abrang awas kan sok macem-macem eta hadirin sifat-sifat anu jadi lalaki nisbah ulama di mata pemajikan atunya Arjuna sejagat beuh mau kana mah eueuh sawadeun bae cek pamajikan kul ulah cek pamajikan kula eta mah tapi sok aya hadirin rahimakumullah sok sanajan urang eta pamajikan salaki urang abrang urang kudu nurut aya kacaritakeun pan hadirin rahimakumullah boga salaki abrang nurut kumaha teu diturut kumaha jasieun teh akan jadi salaki kabeneran hees tengah penting kadua salaki hereng teh pamajikan hayang ngisi teu kuat hayang ngisi ari ngahudangkeun salaki abrang sieun pasti galak ari dihudangkeun ngaranna ge karak rumah tangga imahna karak reog keneh teu boga WC kapipir sieun ngahudangkeun salaki sieun lajuna mah cek pamajikan kudu kumaha ya aing carana sedangkeun nu ngaran nyeri beuteung mah teu bisa diampet nu hayang ngising geus teu bisa dibawa musyawarah kumaha carana ieu jakana salaki hayang ngamulyakeun lamun dihudangkeun jak ngaranna ge keur urang capek geus di sawah nya kadang-kadang kan mehna boga tabeat abrang moal endah ke anu bisa dikadek ieu moal endah laju nama eta nu pamajikan laju nama ka dapur kudu tang pada teh manggih plastik laju nama eta manehna plastikna kabeneran manggih anu gede dihareupeun dibukaan dibuka dilebarkeun ngising burkusut ngising geus ngising kumanehna ari dipiceun ieu si tai penting sieun laju nama kumanehna di jijiran paraseuna eta si plastik digantungkeun tujuanna ngeke isuk-isuk di piceun laju nama manehna hudang wayah janari wayah subuh nyadiakeun masak jam salaki poho eta kasih si tahi ngagantung masak nama mais lauk mais tahu jangan nyadiakeun salaki bakal kasawah geus kitu mah eta laju nama di geus beres teh nyeun berhubung mehna keur pentingna kurang hees nyeri beuteung eta sidang plastik digantung-gantungkeun deui ka dieu trak bae supaya salakina nanya babari kali nguluhkeun mehna mah hees deui
ngoses deui subuh salakina berangkat neng kakak meka sawah mana bekal jeung kakak dina eta ngagarangkeun ka Surabaya cotot bawa kabeh laju nama eta si gantungan teh ku salakina teu nyahoyo plastik diasupkeun kabeh kana kaneron sangu diasupkeun kana kaneron nyaeta lauk diasupkeun kana kaner pais tahu diasupkeun kana kaneron termasuk tahu diasupkeun kana kaneron laju da mesot bae kumanehna dina saung sawah berhubung isuk-isuk can hayang dahar hadirin rahimakumullah gawe be mokona mah semangat gawe mokona mah semangat gawe datang ka setengah 12 wayah tengah poe tah eta si salakina lapar lah aing cenah nek muka timbel nu jadi pamajikan ari keur dibawa mah ngaranna ge isu keneh seger keneh can kaambeu bau pas nek dibuka mah kudu jadi salakina dibuka diturun-turunkeun ke urang tanah dina saung huma teh dina saung sawah diturunkeun nek sumpah teh beutai anu teh cek salakina di mana ibu tai di bawah deui pindah deui dona mah kagigir saung pan di dieu cenah bau tai wah tuh lagi orang main pindah deui gitu pas geus pindah hati lu kalian panjangnya bau tai di mana ibu tai bae cenah lagi mah dibawa di beka tengah galengan cenah meureun eta mah aya jelema anu ngising bare di gigir imah dibawa ka tengah galengan sudah cenah dirasa di tengah galengan pas doang ngarangan gek paling cenah bau tai juga waduh bau tai deui bae hadirin rahimakumullah penasaran aing mainan kitu ieu dina kaneron dibuka anca-anca jayu kitu teu salah teu naon dibuka jayu cenah pais lau dibuka ieu jayu pais tahu bener aing penasaran hiji deui dibuka anu ada bieu-bieu ieu Pani sambel tanaon cenah ieu aya cabe burung campur aya cabe hijau aya anu teu hati ku aing ieu aya wortelan sagala aneh aing cenah aya sambal aya wortel kitu cenah pas diambuan wajuri doang ieu oreng mah ieu sih karabarang oreng mah tah angkat pare teh sami di nyabuk golok balik ka imah lompat-lompat golok kadek cenah poe dia nyaho eta pamajikan nek dicentai dieun astagfirullah kayaan ke mana ieu mah cilaka 12 gawat aing ke pamajikan mokona mah wah ge moal nyesa cenah ieu laju nama eta balik ka imah lompat-lompat ari lan gagah berhubung manehna geus ngaji naon tadi teh sakumaha cek Al-Qur'an eta setiap dibaca anu hiji kudu Iqra anu kadua kudu Iqlam anu katilu kudu Al maka kudu dipigawe pelajaran tina Al-Qur'an eta dinyatakeun kumaha dinyatakeun disambut salaki eta gegeran manehna diakalan dangdan anu rapi salaki manggeus mukana mah tilu kita geus mukana mah geus senyum-senyumna ngumpat arit ngan mah geus nyaho adatna kitu eta abreng disambut dengan lemah lembut manehna make baju nu beldeh doang kitu nek nyambut geus jadi salaki make shadow gede gitu make lip gloss bareng bibirna make lipen make sifat jerepat tulisan galengan dominan demi ngamuliakeun nu jadi salaki datang salaki assalamualaikum geus geter main hulu diuk manehna dinar porsi diuk we pasrah datang salakina geus marah-marah nek nampirin kumaha cek pamajikan lamun salaki keur pusing ibu-ibu ulah rungsing
bukakeun kutang jeung kancing angsongkeun jubur jeung pingping laju nama eta menanya bari nyanyi geus kitu Pak eta salaki anu tadi Abrang elehem tetulus eleh eta itu toh eta akibatna akibat tina ifal hadirin rahimakumullah dipigawe nyaeta aturan-aturan anu sakumaha dina Al-Qur'an tuh tapi alhamdulillah kurang ieu mah kabeh ge digawe anu eusina tina Al-Qur'an pengajian alhamdulillah kompak itunya di dia pengajian apa naon oh berarti yang hari pengaosannya tah hadirin rahimakumullah demi siarna agama Allah Subhanahu wa taala urang nyata ngayakeun jabrak saya jabi ngayakeun jabrak eta inti nama hayang beunang dua kabarokahan hiji anu kabarokahan nyaeta memperingati Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kadua dina raraga urang nikah cinta nikah deudeuh nyambut urang sehatna bulan urang teh nyata bulan urang pengajian supaya urang nyeun jenuh sok biasana ibu-ibu di dieu sok sasalawatan sok lamun nek pengajian teh nya nyabari karak duaan keneh can datang hungguan anu sed eta ge nyabari nini anu datang kang heulaan kitu aya nu pabudakan paling ge tukang sosola wata sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sing kompak sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ibu-ibu sekalian hari ini pengajian jangan sampai terlupakan sebab itu kewajiban sholatullah salamullah toha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah kamana jalan ka kota kaditu kabelah wetan kamana jalan ka surga kaditu ka pengajian sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah sarboa kacang korek meuli terong jeung golek ceramah manggil ki gopek buuk gondrong awak kendek sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sarboa kacang korek deui meuli patlot jeung tempe ceramah manggil ti gope amplopna kudu gede sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi. Alhamdulillah tekaraos bu sim abdi entos ayeuna tos setengah opat tadi kerceramah setengah tilu setengah opat itu geus setengah tilu tadi hadir berarti sim abdi geus sajam leuwih gitunya biasana kula lamun ceramah di mana ge telok lewat bisa jam lamun lewat bisa jam eta ngaranna lembur gitu nya
di mana ge lamun di pabrik lamun lembur gitu mana lain deui gitu tapi udah nah itu next siap lembur tahun ayo benar tanggung jawab benar biasana eta kula lamun ceramah jam 5 juta lamun lembur ieu geus leuwih 10 menit geus 1 juta leuwihna siapnya udah nanya gitu siap-siap dipukul ke nah eta ngitung-ngitung dulu suruh hadir rahimakumullah ya orang nyeta ibadah pangaos hukumna wajib sedangkan kuari geus berbentrok karena waktu asar eta oge hukumna wajib sapidra kuna ngaji ongkoh hari sholat asar kaburita dosa teh pugu urang hasil tina ngaji eta supaya sholat awal waktu tak kuari urang sholat geus waktuna setengah 4 lewat 10 menit dina jam kula mah maka urang geus waktuna asar berarti urang kudu sholat asar nah tamah kitu surut urang dieu kirang langkung ngabisin abdi nyongkeun dihapunten wabillahi taufiq wal hidayah walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.